Sampurasun, wilujeng tepang deui sareng Aadiki dina acara Caki Carita Kitab Suci. Nah, dinten ieu Aadiki bade nyaritakeun deui hiji tokoh dina Alkitab nyaeta Yosia. Saha anu kantos ngadangukeun carita Yosia? Cobi angkat pandanganna. Aya? Oke, lamun teu aya, Aadiki bakal dicaritakeun ayeuna nya. Siap kanggo ngadangukeun? Kieu caritana teh. Nah, zaman harita aya hiji raja namina teh Raja Yosia. Raja Yosia ieu teh nyaeta raja anu pamungkas kanggo bangsa Yudea. Waktu janten raja Yosia teh ngora keneh pisan, henteu beda sareng Yoas nya. Aya nu emut Yoas. Nah, dina umur 18 tahun Yosia marentahkeun supaya bait Allah teh dilereskeun deui. Waktu ngalereskeun bait Allah ieu di gudang anu keur daramelna teh manggihan hiji buku kuno. Siga nama buku ieu teh buku anu penting pisan. Ku Imam Hilkia eta buku dibikeun ka sekretarisna Yosia tuluy dibaca. Nah, kira-kira naon nya eusina? Si horeng, ternyata buku ieu teh eusina hukum-hukum pangeran anu tos mang tahun-tahun teu dilakukeun ku urang Israel. Nah, waktu Raja Yosia ieu terang yen eta teh buku anu penting, lajeng Yosia milarian jalmi anu tiasa ditaros. Naon maksud tina buku ieu teh? Nah, ternyata saur Imam Hilkia, cobi taroskeun bae ka Hulda, cenanya hiji badega Gusti anu pinter anu lajeng nerangkeun ka Raja Yosia ieu. Saur pangeran, umat kami geus teu narurut ka kami. Maranehna kalakah nyarembah ka patung-patung. Tapi lantaran raja satia ka kami, maranehna dihukumna moal ayeuna. Nah, janten saatos eta Yosia ngumpulkeun sadaya rahayatna oge sadaya pamimpin-pamimpinna di luareun bait Allah. Tuluy buku eta teh dibacakeun ku Yosia ka maranehanana. Nah, saatos eta Yosia ngayakeun hiji pembersihan anu ageung-ageungan, sadaya patung-patung dimusnahkeun, mesbahna oge dimusnahkeun, malah imam Baal, tukang sihir, dukun-dukun sareng anu jarahat diusir sadayana ku Raja Yosia teh. Saatos eta Raja Yosia ngayakeun pesta Paskah anu kacida ageungna. Cara baheula umat pangeran sewaktu keluar ti Mesir nya. Pesta Paskah eta teh tos lami pisan teu diayakeun. Ayeuna diayakeun deui ku Raja Yosia, kacida ageungna acarana teh. Aya ribuan domba, anak domba, embe, sapi jalu, jeung anu sejenna dikurbankeun kanggo janten sesembahan ka Allah. Eta pesta teh lamina dugi ka 7 poe lilana. Kabeh rahayat nyarembah ka pangeran. Nah, hate Yosia teh sagemlengna ajrih ka pangeran. Saurna di Yudea mah bosa memehna atanapi saatosna moal aya raja anu cara Yosia ieu. Tah, kitu caritana kisah Raja Yosia teh. Aya sababaraha hal anu tiasa janten pelajaran kanggo urang. Anu kahiji, urang kedah satia ka Gusti sapertos Raja Yosia anu tadi. Tapi urang ulah siga bangsa Israel nya. Saeutik-saeutik, sakedik-sakedik teu satia ka Gusti. Padahal Gusti kacida mika asihna ka bangsa Israel. Janten urang kedah tumut, kedah ngadangukeun parentah ti Gusti. Mung sakitu carita dinten ieu, urang penak deui dina carita salajengna. Dadah.